Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui di acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sata acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pimpinan Roh Suci. Nun Ama nu Maha Agung, nu Maha Mulia, abdi sadaya nyuhunkeun pimpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaragepkeun sareng ngarepkeunana dina kahirupan sadidinten. Panada ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Hirup Tumut ka Jalan Gusti. Dumasar kitab Jabur pasal 128. Nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu kahiji anu unggulna kieu. Jamuga sakur nu taat ka Pangeran anu hirupna nurutkeun timbalan mantena. Para mitra, nunjul ka data kasar tahun 2022 aya sakitar 2,38 miliar pangiring Kristus di dunia. Menarik upami urang numutkeun ahli dina ngaulikan sejarah Kristen. Kawitna mung aya 30-an jalmi nu ngiring Kristus. Kumaha tiasa ningkat pisan jumlah pangiring Kristus kedah ditalungtik deui. Nanging anu jelas nyaeta dugi ka ayeuna seueur pisan jalmi nu milih hirup tumut ka jalan kaasih Kristus sareng bagja ngalaman parobihan kahirupan di lebet mantena. Milih tumut ka jalan kaasih Allah mapak urang kana kabagjaan. Rupina ieu janten kayakinan pemazmur nu dicutat dina kitab Jabur 128. Tetela eta berkah ti Allah henteu ngan ukur dipasikeun ka anjeun nyalira, tapi oge bakal kaalaman ku sakumna anggota kulawargi anu sanes. Nyaeta istri atanapi caroge, murangkali saderek-saderek, bahkan dugi ka nagara. Kerja keras anu dikawitan ku jalmi anu hormat ka Allah masihan hasil anu hade pikeun lingkungan sabudereunana. Para wargi masing-masing jalmi bebas dina ngalakonan kahirupan aranjeunna. Sanajan kitu, jalan Allah nyaeta cara hidup nu disayagikeun ku Gusti Allah kangge disorang ku urang sadaya nu tiasa mapak kana kabagjaan. Parantos ujul di sapanjang sajarah. Gusti Allah miharep unggal jalmi anu percanten ka anjeunna ulah binasa. Kahirupan nu hade dilampahkeun ku sakurna jalmi nu hormat ka Allah henteu ngan ukur ngarobih salirana, nanging oge ngarobih jalmi-jalmi di sabudereunana. Tong salah milih jalan hirup. Hayu urang tumut salawasna ka jalan Allah. Hayu urang neneda. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan dinten ieu. Berkahan abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten, janten umat nu satia dina jalan-jalan Gusti. Pamugi guaran ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya. Hatur nuhun Gusti, parada ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulubiung dina ngamasyurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.